Ya Allah ya Rabb. Hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui. Ulah nyileh ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikeun ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Engke kumaha di akhirat mah. Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang ku ari nu jeklan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila, gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui. Demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulah ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh bake babatok we pantutu ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil. Iya kan dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkeun kan ku urang mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat tak bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadenge ku celis ya atuh kadenge ja aing ngomong eta bahasa Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah namun urang kuari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup Istarau bi ayatillahi samanan qalila. Karakter orang-orang kafir mah horenganannya ngagantikeun bi ayatillah ayat-ayat Allah samanan qalila kana harga anu saeutik anu dunia.
Orang-orang Yahudi teh lain teu palalinter, Taurat teh pinter. Orang-orang Nasrani teh lain teu pinter, Injilna jitu. Ayatillah. Istalu. Di mana istabdalu? Majaz isti'arah. Majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dingaranan majaz lain make makna aslina. Nginjem kalimatun ustumilat. Numantak dengaranan istiarah lantaran disebut musyabah bina dipikeun musyabah. Numantak dengaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna, berjalan dina asliyahna heula. Tah, ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan. Nyai-nyayan. Kan aya istarau meuli, masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya, iraha transaksina jan teu. Jual beli bahkan kau tuh, ya duit, nah, dipakai beli barang, itu ngaranna beli. Iya mah lain, ayat teu dipake, lain pakai jual, teu dipake mah ditinggalkan demi untuk kebutuhan dunia. Jadi ninggalkan ayat mencari dunia, lain teu yaho ayat, situ pinter, berarti gak gantikeun kanyahonya na ayat, anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun karena samanan qalina sekejap. Dohol, mantap banana istabdalu. Geus ulah di manaan istarau tuku, berarti amri anggenti akan ya alladzina. Berarti aturan istirona bimana istibdal? Subihal istibdal bil istiro. Mulai kita ngaji puyeng tak kos gitu. Puyeng geus sia nu teu mondok, nu mondok mah kos gitu. Ya kecil mah. Leutik mah kos gitu kan poho deui. Tuh kan kos gitu tuh. Guys, tadi itu naga istarau bimana istabdalu. Berarti kan nuturkan karena istibdal, berarti majaz, berarti masdar. Mantap jadi tabaiyah kuari. Guys, singkat tabai seperti kos itu. Jadi atuh gak maknaan istarau dah ulah makna tuku ngagentiakeun. Mun di manaan tuku salah. Salah. Jai meuli mah, ieu pameulina, ieu barang nu dibeulina. Tak ayat papan lain gos itu ditinggalkan teu make ngaranna tapi demi meraih samanan qalila. Oh berarti istabdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana, ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun ka samanan qalila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli tidak pada aya gagantianana. Aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal bi ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jangan datangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh. Ai dunia. Dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh. Mobil nu taun kamari aya poe taun ieu geus eueuh. Motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sekejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh. Hok geura. Duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei, ka motor beat aya. Weh, motor nu gede teh naon eta ngaranna? Naon ngaranna? Lain, anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget jasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah mah lamun pake ngabonceng kiai teu pantes. Atau tempat banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Wala sok tapakur we goblok teh jelema.
atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju kebenaran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeung lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelan ge geus nud-nudan ka dieu teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia ta dunia. Kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari. Ya Allah, susuna percis kos balon kurang angin. Berarti kan beakan. Eta dunia eta kos gitu, dunia eta kos gitu. Kamari mah bujurna eplok cendol, kuari mah teu gagiplek kuru. Tinggal tulang doang. Kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan. Pajar tulang kan berarti. Dunia ya kan cerita dunia. Naon artina teh dunia? Kamari urang boga kijang nu anyar, kuari geus eueuh, Avanza nu anyar, kuari geus eueuh, Fortuner urang boga, kuari geus eueuh. Oh, tuh tinggal jemputan bae tuh imah urut aing, kuari geus eueuh. Dunia sekejap. Kamari duit nu kamari poe ieu eueuh, nu poe ieu aya ge, isu page tu eueuh. Dunia, seperti eta dunia. Berarti kan leutik samanang qalila. Haju ditinggalkan kan kurang kumaha paharto sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep ti anu ka mana kunyana di anti tembak pan eta mah di bodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh Ibu Tin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese. Lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus tembual kapuateun. Tek nol ka mana ieu? Teu kapuat. Kalkulator murah ka kos itu. Teu kapuat. Atuh teh mah ngana geus 1 juta, 2 juta, 10 juta masih kalkulatornya masih main ge. Tau lah 100 juta lah masih main ge. Asal geus bangsa teh we, ieu kumaha cenah ka dieu ieu. Ieu kumaha? Bantingkeun kalkulator kos kitu kan geus. Jeung sia-siana habak. Miliar ge geus hese. Miliar ge tek. Ieu genep. Ieu genep. Ieu nol ka mana ieu? Ai yang berjeung susah sok resep yang serikeun. Asa hiburan jeung susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi susah ka kota ge kajeleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Eta kan samping mah sendal, make sepatu-sepatu. Masya Allah, aya deui make udang-udang make jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang. Weh, cek ulah ieu ya hebat ke ka anak teh. Hebat bala mana? Ieu make udang-udang bae. Ieu nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit bae trit. Eta pinter gitu ngaranna. Geus eta Agim teh teh zaman SBY. Nyana kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY. Atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Ngariung ge geus kudu make udang-udang. Langsung ieu mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bener. Teu jawab teh karena teu nyurup eta ki putoli kos kitu teh urusan. Teu nyurup. Iya, ieu keur carita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masyaallah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indah. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak.
Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina qalbunyana. Tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila. Boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih. Datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah puasa dasar hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng anak keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ning Cilongok bae kajangan di Jungkana endi saya ngaji ngang maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui. Ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalil. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalil. Engke kumaha di akhirat mah. Tah ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang ku ari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeulem ge kumaha coba jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam ai negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulang ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleuh sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantutung ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kudan teh hayangeun nu bogana embungeun nu bogana nu bantak dipicen nu kudu bogana kunaon ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini bengking. Nini kan aya nu henteu bengking, mah bengking. Nya nini nya bengking. Kan geus eueuh pupurieun. Geus eueuh pupurieun atuh nya nini mah nya bongkok, nya kuru bengking. Berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini. Saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis. Nah, kuari nini. Tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen
Weh, lipat lagi tengah nama berem sisi nama hidung. Dimodif punya pacar artis. Ya Allah, make shadow. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu na di plat-plat. Aya berem-bereman biasa. Orang gila kan nilin kos gitu kan gila. Masya Allah, ieu make rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka. Deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ieu mah pan ngahelob. Wah, ini parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kanjeng Nabi digeroadkan ku ini. Ya Muhammad, anjirni, ya Muhammad, anjirni. Tapi Kanjeng Nabi terus baik. Ya Jibril, man haji? Saeta. Oh, cak malaikat Jibril, hiya dunia. Eta dunia mun maneh nembalan, ujian anak umat maneh ngojai di dunia, kejaran anak dunia baik. Untung maneh nembalan Muhammad, masya Allah. Teta digambarkan nininya bengkingnya jore, geus dipang jore-jorena. Urang lamun kuari aya nini di dia hiji bae gila urang. Pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun. Geus kana bawa nini. Aya jahe onah punyana dipentang di dia. Tapi lamun ini geus kararieu bae. Kan ini mah bau hamru. Tuh, apa kieu nama tuh. Saya heran ini mah sanajan make esprek bae. Disemprot misalnya kurang set tetep ka ambeul bae. Cek ini wah sia cenah gitu. Marah ini. Oh, nyawan bae. Kan aing aya sia ka imah ka ambeul. Nah, ieu kan gambaran dunia seperti gitu. Sahan urang sebenkan ini iji ningali ini mah, belu ini mah, gila ningali ini. Nah, ieu kan dunia, hakikatna dunia seperti eta. Komo mun Kanjeng Nabi ngagambarkeun bangke, masyaallah karim. Mantap, wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan. Tibatan kocong merah. Lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori. Perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa, tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti, keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori. Keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti, sapira di dunia teh moal lila Gusti. Bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori. Terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta. Ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun. Dunia mah amis tul hejo. Ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti, tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan. Bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti. Ya Allah. Nah, mulai Ki Hasan Basori zuhud. Lalaunan dibere teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila. Sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan. Nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi, horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanana kaijidana terhadap dunia. Sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah. Maot keur mijinak teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basori. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti. Sabada abdi dibere ku Gusti, hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking.
Tuhan saya mah kos dibere nya neuli dunia teh kos ini jorek biasa teu hayang sabasakali mantek cek Tuhan saya Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat teh bakal cilaka ya Allah sakali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku jelis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia ya Karim ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Syekh Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka hiji ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah parah jasa aya nu salamet kumaha tuh nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh duniana Allah karak beres dicaritakeun unggal minggu ge tetep nu jadi hayalan teh dunia keneh karak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beneran karak ke beres dari takdir ulah cinta dunia ngaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang aya perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia nah urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah henteu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun henteu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul eagle lepas dog-dog salah tentu kita ngomongnya
Sebetulnya naho tah eta kos gara ditu jadi urang urusan khalifah urang sok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing ai kami mana geus ulah siapa milu bae jeung aing ke di aing loba keneh duit tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena buktina jauh mana kita keramik bae hese oh keramik bagian mang aja ayo ukur bae geus ukur aya sabaraha ieu teh mang aji tah geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari geus aya cenah ieu aya setengahna mang aji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sing ada jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu wari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae lo mah jenderal wari paeh jenderal ge jang modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan tratrit tah kami ditinggalkeun dunia tah sok radapan gerak urang jaheunya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata hari kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila naudzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantak lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah naudzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya gas gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kanjeng hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila aja atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalila paeh bah di sate sia kajen buku sate embes deui sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap na geus sekejap na deui ya tarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan na agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu
urang nu nyekelan agama urang, nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, pedah urang jadi pamarentah, wanian pasoduan sabili, ngahalangan tina agama Allah. Atuh geus cilaka. Mantak urang lamun jadi muih hese-hese eta. Ketika aya usulan-usulan ti kafir, kumaha coba menjadi pamarentah. Ye cerita mah eta mah kan birokrasi, aya teh mah henteu, atuh pan banyak. Kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna. Aya iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur. Cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur. Iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu. Tah kan kos kitu. Dah besi bae nu ngomong ke situ teh makan sekala kadar birokrasi cek yang jaya hate me inkar tanda tangan bae teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikan secara simbolis ku sasalaman. Tek Masya Allah. Komo urang Arab blak 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 ya Allah. Tambah deui urang Arab anu selon jeung tarang blak. Muncul nur beuk lagi ya. Leuwih teuing tambah. Eta secara simbolis kan. Jadi hate geus dihampura itu nanaon jeung urang sasalaman blak. Nah, ieu secara simbolisna. Urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah tah simbolis naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyaman itu tarima meuli nyaman nah geus beres tah kos kitu tah eta garga jual beli syariat mantap jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyana make kaca ditarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantol yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili Ishtaru bi ayatillahi samanan qalila pasodoan sabil carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ye ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kun pentung sia kun sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang nu nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat
urang malah menafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan. Wa in kuntum marda ala wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun. Tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana. Fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat. Aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu. Tuh. Aw jaa ahadum minal ghaid. Ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia. Aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang-kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia. HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamas tumun nisa dunia. Dalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh dalam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid balam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan kolbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh sia panyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kadia sia kadia nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ieu sih mah mending di lebuan langsung ngeuh di lebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun dina paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat. Di manaan ku istarau salah. Lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih. Kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mata kabeh jadi ayat ieu teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur teh tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia. Tapi urang mah can datang kan kadinya. Kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae, udin bae. Haji Pendi bae. Kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae. Can datang urang, tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta. Nah, ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Nah, lamun keur nyaritakeun tamanan qalila, gambaran tamanan qalila. Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga, teu
terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia lu hina, terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Oh, urang teh keur di majelis heulah keluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing teh kulit. Siap. Hei. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Batak Bastur bisa nafsiran dia. Bisa nafsiran itu tafsir kosmik masih zahir kene. Na yalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing? Di pamarantahan maneh. Teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah? Kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan ka ambe. Ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Pos kula lamun datang haji teh kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Aja mandi deh tadi. Emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah begitu. Sok besi zara misalnya ka biblut ya aja biblutna mundur deui etak geus kaambeul. Geus kaambeul. Aja pendi ka Jakarta ngandeuk naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh trek beres. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora naon. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magiannyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka ambeut teh jauh kene sana datangna ka ambeut. Ibu lah sangka masyaallah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambeut. Dek datang hiji jelema almarhum abah bae. Aya hiji jelema susah jasa. Kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang. Berarti cakula nya keur nungguan ieu. Bener bae. Padahal mah jelema susah teh geus lila erek ngobrol. Bah, kok eta disabut itu hatena bersih. Saknya jelema biasa. Aya deui kadatangan kiai, bebeja heula malah mah. Kiai anu dek datang oh iya teu naon barang datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah tamu kiai anu. Diuk bae. Oh balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh. Titah diuk bae balik deui ka dieu. Kesel urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung sia. Gula eta ambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ieu kula beundeuk nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau teh awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya tah samanang qalila laletik hina bau Masya Allah kan. Lamun Tuhan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun. Nyekel apel. Dititah dicekel ngurucut getih deuk sanu daek ngadahar apel. Apel ku raja titah dicekel, dia cekel dipencet kieu keluar getih. Berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara. Eta teh kan getih rakyat. Masa kiai menta ka negara pakai ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti negara baueun kajian kumaha ge santri teu betah motok wari majelis bagus pondokna bagus santrina lake ki uraono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah komo dahareun komun di dahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim. Nah ieu mah fasaddu an sabili ngahalangan deui.
tidak lempangna agama Allah, luhurna agama Allah dihalangan. Ya Allah ya Rabbi, di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun, berarti kan pasodoan sabili. Ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun. Make cangcut teh dimasalahkeun, susu kadang sapotong teh dimasalahkeun. Malah mah di DPR dibahas jangan sepotong, semua. Ayo sih korupsi dan lain sebagainya pasodoan sabili. Dalam rangka pasodoan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar. Nah, kuari secara politisnya pasodoan sabili kumaha, ekonomi secara ekonomi pasodoan sabili kumaha. Urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir, tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasodoan sabili. Urang di jerona aya cilaka. Kajennya nama keur ngurusan negara, tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem, nu penting aman jauh presiden mah bahaya, menteri atuh cilaka, nu ngurusan atuh teu kumaha, ngan urang ulah terlibat, urang mah ngadoakeun balalanderna bae. Beres geus ka itu. Ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah. Hai. Cilaka tah mah kiai kos kitu batu. Ya Allah ya Rabbi. Mantap kaya gitu ya. Gua ndek ieu non kadang-kadang pang benerkeun masalah naon roib aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunang gitu embung jakeun teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah henteu ente omong ente lah tuh ya hese kagis kos itu teh hese tah da badak loba jasa kiai anu ai di hareup mah bangun bagus jadi tukangeun mah horenganan nyamual duit pamarentah teh konon kara segala nyeun proposal dan ai di hareup bagus di hareupeun masyarakat di hareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal kaambah haseupna eta dibere kitu naon kitu ngambus embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya teh kiai anu tata dina hebat kan ceramahna terus berdaga kolot teu nu ngundang ngariung aja dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran mah sok di Cianjur wah udah sakulah kan mah pesantren di Picung aya teh kiai hebat 10 santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah pesantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat ke kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gai mah sekali nyaritakeun eueuh santri eueuh pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut tuh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh ilayan si Kajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah pembaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten
Wari acul-aculan we jeung calon bupati, ancul-anculan. Imahna mah bagus, mobilna aya, sapatuna erak. Tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali. Cok geura ge musibah eta kieu kos kitu teh musibah. Aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri ceurik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu. Hawa nafsu. Bandung lain hiji, babaturan kula aya, nu lain babaturan kula ge aya. Anu wah geus boga lama terus. Kula mah jajah datang ka Gunung Halu nya naon kabeh. Cililin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu. Nyaho jasa. Hai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh jahonan. Itu jahonan naon nya mah. Mun cara lauk betok lauk. Betok sumur. Didinya deui. Betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui. Kata limbang. Siapa pasoduan sabili kata limbang. Pasoduan sabili. Maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili. Kade. Ulah dong kiai. Emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud. Ya, saanu ngaharamkeun? Henteu kiai mah kalah. Ulah sok sempit-sempit teuing. Emang kita bukan hiji. Gas, kredit, tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo. Mama ngojai di neraka babarengan. Ulah sok sambarangan fasadduan sabili. Innahum sama kanu ya'malun. Eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng apa gawean nu dipigawe ku manehana naon? Sadduan sabili. Ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sugan ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta ialah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema eta lah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kasalahan-kasalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah. Tur bisa ningkatkan ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga urang maot husnul khotimah cirian kitabna urang mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui. Di minggu hareup urang ngaji nggak bahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab qot'i teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa. Di urang aya Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran dek nanya ka Haji Pendi ai kerajaan Pajajaran letakna di daerah mana? Bandung. Tuh kan tambah pasar Pajajaran ya Allah mantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus Haji sarua pinter atuh teh diajak mah jeung lain teu dibere nyaho isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh eta ilmu bisa kitu ilmu Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah singkat nabai ya mah
tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, Abah, kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho kagetih kula. Hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cek bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul bisi hayang nyaho nu gagasan ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha ki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul. Nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah. Dipapatkeun ilmuna. Eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah, eta babacaan ge boro-boro urang jing ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantep nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin, nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah, luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha, ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki. Diudag punyana, barang diudag teu beneran kapanggih jeung aki-aki teh ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu. Lah lamun ku urang di dalam meureun siga si eta bae aki-aki teh. Ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya aki ari ieu nagara naon? Jeddah. Jeddah ke Mekah deket. Oke. Cak aki emang aya naon pula yang kapanggih jeung ngaran Sayyidina Ali bejana pangjagona? Bener cek yana. Bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter. Nah, lamun aki daek dianter ulah bunga luar biasa. Ya anter. Ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki. Aduh. Hampura jang. Tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin. Coba pang mawakeun ka dieu. Pang mawakeun, cepet. Lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut. Dicabut teas. Sakali teas, dua kali teas, 3 kali teas keneh bae. Sia tungked aya-aya bae ngahesekeun ka aing, dipapatkeun punyana bahasa cuas-cuasna. Nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat, masya Allah lain kaluhur beuki ka handap. Sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap, ka 3 kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu.
tidinya nyana ngahuleng si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuh ki horeng ieu mah tungkeun meureun jadi ke jero teu bisa kaangkat ya baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaan kok aneh babacaan kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan oregan bismillah ge lain sa bismillah bismillahna lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka dituna mah dia pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana aco ka ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pemajikan keur maot geus maot inget tak kadinya bae berarti bener ya mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirna nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu ai kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana kagetnya ti anu lempang deui kayak dia nanya si Dali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab itu anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu si Dali asala ieu ceker 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ye kanu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah si Dali masyaallah ceker atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungkeun ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah kuari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungkeun ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teu kudu gelut dek dakwah tuh ngarupa bae henteu kudu wah boros atuh ieu mah ieu tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal Masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula minta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam kunyana dibaca babacaan nu tadi teu manyur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei
anjeun teh ayeuna geus Islam deki berka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaulah selama ieu teu aya nang tangan Sayyidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan ulah geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus teh indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan nah sekarang kula ge inget kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan cekeuna maka wari ente nu pageula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanana jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh bea maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mah Salam Nunggal tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal tidinya Sayyidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sayyidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Bang Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh heula nu maneh beakeun teu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu mara heula akhirnya langsung merdeka Indonesia kujana disundatan simpreng nah inilah sejarah nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di itu diganti ngaranna nu tadi Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedae sekali, 2 kali, 3 kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan maka seketika etalah umbung-umbungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon teh Haji Medi nu di Bogor teh nu sok kaditu ka dari itu jelema leuweung teh leuweung naon lain ya atuh ceput naon wah aya nu di Bogor nu sok rame masyaallah teh si uga nyaho jasanya nah ayo jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah menjadi hutan nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain sa maung-maung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong
Gusti Allah mau dibisakeun ngomong akhirna walaupun wujudna wujud mau diajakan ku kian santang nu geus berubah menjadi sunan rahmat supaya maca 2 kalimat syahadat tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku sunan rahmat lumpat begitu lompat terus diudag lompatlah ke Garut ka Guha Sancang maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ke Guha Sancang atau Leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang mau ieu kadang-kadang mau nya ge sarua bae nah ieu mah mau tutul beureun nya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuna saenggeusna nyokot tanah dikuatkeun ke peti sekitar segede kieu peti na ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing di dinya tafakur sampai maut dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden di dinya selama 1 minggu terobah tegodeg dibawa deui ke Gunung Cirebon Gunung Ciremai dibawa ditenden deui dihareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden kakarek sapeting doang ieu geus godeg nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terus banehanana tafakur terus banehanana mujahadah di gunung eta lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya naikkeun pangkatnya jeung embung balik deui ka Pajajaran kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna manehanana mah hirup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka maut gitulah para jamaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang nyundatan berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di Sundatan, sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat, ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog tadina godeg kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung terus ke Kalimantan ialah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suudzon beureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lantaran baturku lagi kadang-kadang ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu dek nembalan atuh horeganan henteu jauh urusanana seperti itu tadi para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah sesuai
jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi insyaallah simkuring malam ieu istirahat kemudian isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat diangkat menjadi gitu Prabuna dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula maka dijadikan adalah ngarana Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan warga loba ye di Cikarang Sunan loba alhamdulillah gua lagi ngadeng Karawang Cikarang geus loba Sunan ye masyaallah karim alhamdulillahirabbil alamin eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di desa sakara Sanen Sunan Sanen sebab nyana di ditu aya kali jodoh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 15 kemudian 1350 manehanana naik ke gunung lamun 15 13 datang ke 15 50 seberapa tahun eta berapa tahun 77 37 tahun nyana naik ke gunung 7 tahun di luhur gunung wafat insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran keluargana terterang ngaran-ngaran nyana di pajajaran kamanehna kalima kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin tapi lamun aya nu 80 ka manehna sagitulah ala kadar tisim kuring